Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya tepang deui sareng tata dana miraja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Nini karya Yus Fitra Dirja. Mangga baraja wilujeng ngabandungan. Teuing geus sabaraha taun umurna, nenjok kaayaan warugana asa moal kurang ti 80-an. Maklum waktu Nini dilahirkeun keur jaman walurat, eueuh nu hideng nyieun catetan, minangka nu dijieun patokan ukur gumantung kana kajadian penting. Upamana teh keur aya iber pesta raja, beruntak kuminis, zaman kerja rodi, atawa kajadian-kajadian sejenna anu ku masyarakat kainget. Kitu umumna antragan Nini mah minangka ancer-ancer kana titi mangsa lahir teh. Tapi sanajan geus sakitu kakolotan katenjona jag-jag keneh. Waosna can coceng, paningalna sakitu mah teu wudu-wudu teuing. Ngan pangreungeunna nu rada ngurangan teh. Mun parang digonjak kumaha dijampe awet ora, sok mani kekepehan. Ini mah teu boga jompa teu boga jampe. Tarekahna ukul ulah ngukut kabingung, pikiran kudu janglar, sing tumarima kana kadar. Hartina urang kudu rumasa yen usik malik teh angin kersana nu maha kawasa. Mun geus nepi ka dinya sok tara bisa nembalan deui. Da saterusna mah merelak ku piwejang ngeunaan hirup kumpuh jeung nepi ka pibekleun jaga di alam akhir. Wah heula mah eueuh kuba eueuh kabeh. Matak teu bisa ngurus awak mah geuning, teu kudu ngadiri dieu. Pokna basa hiji mangsa keur gempungan nyaritakeun soal KB. Nya tuda budak Nini mah teu loba ukur uwa jeung bapa. Dan nu sajana mah bawa aki, maklum aki teh dengan ka Nini wungkul garwaanana. KB model Nini ukur nepi ka generasi emak. Incu-incuna mah KB zaman ayeuna nu gampang ngajalankeunana. Sanggeus aki maot rada hese rek hiapna. Lamun imahna geus rayot teh diraruag mah bieu teuing daek ninggalkeun. Pokna ge ari imah teh iman, mata kudu dimumule dipikanyaah. Ayeuna ge lamun teu haban direrema sok ngerenyih, hayang dipangnyeunkeun deui. Hayang imah-imah sorangan, embung ngahezekeun batur basana teh. Eta meureun pedah sok hayoh di ujang ayeng pada ngahayap. Papada hayang mulung ngurus, papada hayang mulang tarima. Nya tu dalamun keur betaheun di bapa, hayo ku uwa diolo. Komo basa Ceimas putra uwa nu panengah keur bulan alaun mah dipake alesan. Basana teh hayang ditungkulan ku buyutna cenah. Ari Nini teh ka incu teh kacida darah dah derehdehna, teu pilih bulu deui. Kanu alusnya aku alusna, kanu gorengnya aku gorengna, basana oge. Kaitu kaya teu boleh dilumeh. Mun ninggang kana babasan neneh bonteng oge pantes, karasa ku sorangan. Kung saeta oge keur leutik dicarekan ku bapa. Pedah balik main bal nepi ka dengdeng magrib bari papakean bobolokot ku taneuh. Pundung weh ka Nini, teu burung diupah apeh dipupujukeun. Komo mun sekanyahuan keur dicarekan mah sok dipangmeunangkeun. Keunda leutik keneh geus gede oge hideng sorangan. Kitu basana teh, matak incu Nini mah arogo. Basa ngalongok uwa, kabeneran Nini keur di uwa, pangangguran di banyolan. Keur mah nya deh ti barang ngeusian imah can kungsi kaanjangan. Bade irah atuh Nini ngendong di abdi. Pok teh rada ngolo. Muhun ni si Mang Uus teh bumina sae ayeuna mah kenging ngarenovasi, tembak uwa nyamperkeun bari nanggeui baki dieu si Opieun. Nya acan kaburu dini teh, ongko eueuh dengan teuna. Tembalna bangun nu hanjakaleun. Ayeuna we atuh meungpeung aya abdi. Ari manehna sok kawas bapana wae, mun geus boga karep teh sok kudu pok torolong. Walau Nini jadi anjingkeun deui masan kantenan sase sok aya we pamengan. Boga naon deui mani maksa hayang diendongan teh. Teu gaduh arina naon mah, mung hoyong we
sok regre gening ada ayah sepuh mah. Heg atuh tapi ulah lila teuing nya. Buru-buru anterkeun deui. Har acan ogenan. Nya ulah lila teuing nya, wa milu mairan. Aku naon kitu. Rada heran pedasi gadis sengker pisan. Bisi ngabarabekeun pan geuning budak oge ari beurang sok dihapekeun ka ninina. Tembak ua. Nya kitu ramah. Sarerea oge boga gawe. Kapaksa budak dihapekeun. Neangan tukang asuh dipercaya teh hese puguh ge. Pokona mah beres lah. Disanggupan teh sangkan teu loba teuing alesanana. Nya heug bae tapi nini mah hayang sare sore-sore. Sangkan hudang subuh teu lulungu. Abong nini ku aya bae tanjakan teh. Kabiasaan mondok sore-sore geus aya ti baheulana keneh. Sok jadi inget kana babasan deungeun. Early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy, and wise. Lamun urang carincing bakal jadi jalma sehat, kuat, jeung bijaksana. Teuing ari pamadegan ini mah nyokok kadinya atawa ngudang tradisi wae atawa kabeneran sarua. Harita oge keur leutik keneh mun parang ngendong di nini, jam 8 teh kudu geus sare, sangkan tere hirup sok digodos heula. Bari jeung sok kadenge nini teh gegerendengan. Apal sotenan geus sakola, yen nu digerendengkeunana teh ayat kursi atawa ayat 15. Sok taraka nyahoan reup we sare ti berapisan. Nyaring-nyaring geus wanci subuh kahudangkeun kudu keur popolah di dapur. Wanci kitu teh geus asak sangu keur bekal ka kebon. Da ari inditna kira wanci berai-berayan. Ari marulangna wanci lohor bari angka ribung ku hasil tatanen. Kaning sampe, boled, roai, jaat, cau jeung lalab-lalaban. Sakapeung mun usum buahan sok kudu we kabawa ka lembur. Kaparengkeun harita nini teh kairingkeun. Ngan angger we kudu angka ribung. Bakuna mah mekal samping, da barudak ayeuna mah arang-arang kanu make. Teu niti sataun sakali samping di kabaya. Barang srog kapakarangan indung budak norojo ngabagiakeun. Bagea, tuh geuning neneng buyut ka dieu. Pokna bari nuyun budak. Nya ieu karek ayeuna uyut bisa ngalongok. Mana ari budak geulis teh? Walon nini beri kerebok ngarawu budak terus digalentoran. Atuh budak teh reuaseun, terjelan beri ngerenghik. Ae eta teh uyut neneng. Kumaha nini teh damang? Cek indung budak beri nyolongkrong munjungan. Teu cukup ku sasalaman ini mah mun munjungan teh. Sok kudu we terus ngaranggul beri ngesunan. Alhamdulillah kerjak-jak minangka nama. Ieu si Uus ngadon mamaksa hayang diendongan sagala. Ngabarabekeun meureun. Nini teh puguh nuhun dilinggihan. Kedah nama abdi nu nepangan. Maklum ari nu buburuh mah waktos teh kirang bae. Tembal indung barudak bari ngaleng nini dibawa ka imah. Keun bae asal calager. Sing loba nu asih, sing galede milih. Jauh balai para rezeki. Teu sase mah apan kahayang sorangan. Nah atuh make hayang digawe. Walon nini semuda reuda. Keur kitu kuring mah ngaleos rek meresan tempat sarena. Bilih bade kulem itu di kamar nu itu. Nuduhkeun kamar anu ngahaja nyadiakeun di mana aya tamu nu ngendong. Nya seuk, tapi kelhanan hayang ngedikan heula imah. Ka mana ari dapur? Tembal terus ngoloyong ka tengah imah. Beri tekendat trara-treret sagala diilikan. Sakur nu ditanyakeun teu owel dibejakeun. Sugan nya kitu, di mana-mana oge ayeuna mah di dapur teh eueuh hawu. Kumaha mun hayang balam beuleung? Senajan ngan ukur ngomong sorangan kuring ge surti. Nini teh kageteun. Di dapur teh geus teu manggihan seeng, aseupan, boboko, dulang, jeung pancaraken liana nu biasa dipake ku nini baheula. Parabot dapur teh geus diganti ku nu sing sarua praktis, gampang dipakena, gampang dibersihanana. Lain ninggalkeun tatali karuhun, ieu mah kajurung ku kaayaan nu kudu sing sarua tereh. Ayeuna mah apan sagala rupa oge kudu make balitungan untung rugina, kudu make manajemen.
Cenah yang belum sampai atau belum lauk, geuning geus aya nu nyadiakeun pan. Kari nginci ke tempatna teu hese. Keun lah kaheran ini kagenah kuring, hayang we atuh ngasaan jadi jalma modern. Atuh nini moal bisa mantuhan nyangu, da teu bararisa teuing make parabotna oge. Sawios nini da masak matara lami ieu teu kantos setengah jam. Terek-terek kumaha da pugunu dipasak nage kariprak geus meunang nyadiakeun toko. Angkanan teh pikeun kehormat nini hayang dahar babarengan. Dahareun diambengkeun dina meja. Cek taksiran tangtu bakal sugemaeun. Nyapek we kadinya dan nini mah hayang ngampar moal nurutan Walanda. Bubuhan sakaterangna lamun nu lian ti budaya urang teh ukur Walanda. Sakur nu asing mah tara nyebut nu lian. Pikeun ngabungahkeun nini nurut we sarerea ngampar. Dah neneng di dieu calikna caket uyut. Ari istri mah kedah emok. Teu jauh tina sangkaan, pasti loba nu digeunggeureukkeun. Can kungsi pugu mapatahan budak ngeunaan tata krama kasudaan teh. Kapaksa dibantuan ku indungna. Keheula atuh siapa heula nu nyendak sangguna. Sok nok pangwadahankeun geura. Bisi jaheut manahna nurut desa kumaha parentahna. Sok neneng ari dahar sing saregep, ulah luak lieu, ulah bari ceplak, kumaha bari ngobrol mah. Kecap eta teh kecap anu baheula keneh nu remen diucapkeun ka kuring keur budak, angger kitu. Tangka we asa kasiksa dahar teh. Da lamun ngampar ge tara sila mendeko, tapi bari sila tutug, geuring ditanggeuy. Sakapeung bari ngojengkang nyokot dahareun. Dahar bari nangtung oge geuning ayeuna mah geus dianggap biasa. Eleh ku janji tea, bada isa kudu geus nginem. Pugu atuh sore-sore kudu geus cempling. Sedangkan biasana lalajo TV oge sok nepi ka tengah peuting. Bisi kumaha onam, nurut teh bae. Maksud teh lamun ini geus tibra rek lalajo mah. Wanci subuh angger cara baheula keneh, kadenge wiridna rada tarik. Kuring mah sebiasana sok terus ka dapur. Pagawean biasa mun rek indit digarawe bebenah heula bebarengan. Uus, eta geuning, kamana kitu ari si Enok? Teu kanyahoan jol nangadon geus aya tukangeun. Kageteun sigana mah. Mangkaning kitu teh pagawean nu bebaku. Ninyuh kopi ku sorangan, terus sasadiaan, masak jeung gegeroh. Lamun indung budak ngurus dapur, kuring nu bebenah. Mihna si neneng menuju beberes heula di kamar. Nini bade ngeleut kopi, ke bade dipangdemelkeun. Pok teh bisi pajar dimamorekeun pikir teh. Rek tapi keun ku nini, lain pagawean lalaki di dapur mah. Tembalna bari nitah buru-buru ninggalkeun dapur. Rek diterangkeun sabab musababna kalah nambahan picarekeun. Anggur nyamperkeun ukur beberes. Hei mih, tuh samperkeun heula nini di dapur. Keun beberes mah. Pok teh bari ngarebut sapu. Harna kumaha kitu? Cenah ke dapur mah lain bagian lelaki, ngajentrekeun. Nuker beberes teh kapaksa pindah cabak. Wayah na Enok da urang mah awewe geus kitu kudatna. Sanajan geus pangkat oge, ulah sok ninggalkeun kawajiban. Ti kajauhan kadenge hawar-hawar kecap nu geus lawas tarang kadenge, nu geus karungkup ku usum kagedag ku jaman. Tangtuna ge lain rek ninggalkeun kodrat, lain rek mebeutkeun ajen lalaki. Ieu mah kajurung ku kaayaan. Jaman nu geus teu bisa kauger ku tradisi. Cak baraya duwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Nini karya Yus Fitra Dirja. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nabi Haja pamit permios.